Kisah Guru Sukirno, guru honorer di SMP Negeri 250 Jakarta. Manehna terancam bakal dipecat tina statusna sebagai guru honorer. Nu mecatna teu kapalang Pemprov DKI Jakarta. Kamari pernyataan Wakil Gubernur DKI geus ngawanti-wanti Sukirno kemungkinan dipecat. Naon kasalahanana? Lur, kasalahan Sukirno teh nyaeta nyusun soal. Anu dina soal teh aya kalimah kieu. Mega ejek Anies. Ta ieu soal teh nimbulkeun heboh. Malah DPRD DKI geus manggil Sukirno menta pertanggungjawaban jeung penjelasanna. Malah Disdik Pemprov DKI geus mere teguran sagala. Naha Guru Sukirno bisa dipecat? Urang tingali tina ruang hukumna. Dina Undang-Undang Guru jeung Dosen nyaeta Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 aya pasal 20 poin E anu nyebutkeun guru jeung dosen wajib ngarawat jeung mupuk kesatuan jeung persatuan bangsa. Terus dina pasal 77 ayat 1 jeung ayat 2 disebutkeun guru anu teu bisa ngajaga persatuan jeung kesatuan bangsa bisa dibere sanksi. Tur sanksina teh nyaeta ti mimiti teguran, peringatan tertulis, penundaan kenaikan pangkat nepi ka pemecatan, malah pemecatan secara tidak hormat. Ayeuna urang tilik naon anu dipilampah ku Guru Sukirno. Nyusun soal anu ngandung kalimah mega ejek Anies bisa dikategorikeun eta soal ngandung muatan politik praktis. Ari politik praktis lur nyaeta wilayah anu bisa nimbulkeun pacengkadan di masyarakat. Kuayana timbul pro kontra. Jadi konsekuensi tina politik praktis gitu. Tah soal anu disusun ku Sukirno teh kaasup kana kategori ngandung muatan politik praktis. Nu matak heboh. Tur DPRD DKI ngerasa perlu minta pertanggungjawaban. Jadi kulantaran eta soal bisa ngeganggu karena persatuan jeung kesatuan bangsa malah nimbulkeun pecah belah bangsa. Sukirno teh perbuatanana geus nyumponan syarat pasal 20 E Undang-Undang Guru jeung Dosen. Anu sanksina dina pasal 77 bisa nepi ka pemecatan secara tidak hormat. Ngan lur, urang kudu ningali yen Sukirno teh saukur guru honorer. Posisina lemah pisan. Jadi saluyu jeung pasal 31 Undang-Undang Guru jeung Dosen, pasal 31 ayat 1, Guru Sukirno teh kudu dibere kesempatan keur ngabela diri. Jadi memeh ditibanan hukuman pemecatan kudu dibere heula kesempatan keur ngabela diri. Sabab bisa wae Sukirno teh teu boga maksud khusus keur ngaganggu persatuan jeung kesatuan. Eta mah bisa jadi tina emosi sesaat. Malah lur, organisasi guru kudu mere pendampingan hukum. Lamun teh mah nepi ka dipecatna.
pendampingan hukum ieu teh perlu diantaranya keur mere pertimbangan kahiji dina nyusun soal Sukirno teh sakumaha diaku ku kepala sekolah SMPN 250 soal Sukirno teh geus ditelaah ku tim tur lolos hartina henteu nyindekel di Sukirno wungkul salahna teh kusabab geus aya tim penalaah anu ngecek karena soal-soal anu disusun ku Sukirno. Pertimbangan kedua, Sukirno bisa jadi kapangaruhan ku situasi politik kaayeuna-keun. Nepi ka emosina muncul emosi sesaat tur kababawa karena tugasna minangka guru nyaeta dina nyusun soal. Tah lebah dieu mah pendamping hukum kudu bisa mere pertimbangan yen Sukirno teh perbuatanana minangka akibat lain sebab nyaeta akibat tina situasi politik ayeuna. Kudu diaku lur situasi politik ayeuna teh memang rengkeng diciptakeun rengkeng ku para elit politik jeung para politikus. Jadi teu aneh lamun di masyarakat kaasup di guru loba kapangaruhan mentalna jeung secara batinna ku perilaku politik elit politik jeung para politikus nepi ka kababawa kana ruang sosial media malah siga Sukirno mah kababawa kana tugas kedinasana minangka guru. Tah ieu teh minangka akibat lain tina sebab. Kukituna lamun organisasi guru mere pendampingan hukum Sukirno teh aya pembelaan. Jadi hukumanana naha sepadan jeung kasalahanana. Sabab lamun ditilik tina posisi Sukirno anu lemah jeung kasalahanana anu teu pati gede, hukuman pemecatan teh bisa jadi henteu sepadan. Jadi kudu aya rasa keadilan. Lamun nepi ka prukna dipecat, si pembela Sukirno bisa ngagugat Pemprov DKI secara perdata ku cara ngalarapkeun pasal 13 genep 5 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata nyaeta pasal perbuatan melawan hukum. Jadi perbuatan Pemprov DKI teh bisa dikategorikeun melawan hukum lantaran geus ngarampas hak Sukirno tina profesina, tina hak hirupna nepi ka kaleungitan pakasaban. Tur eta teh ngarugikeun secara material. Tangke dina petitumna, dina permohonanana Sukirno bisa menta dipulangkeun deui jadi guru tur nu kaduana bisa minta ganti rugi. Tah ieu pentingna pembelaan hukum keur guru honorer anu memang posisina lemah yang hareupan birokrasi Pemprov DKI jeung para politikus di DPRD DKI Jaya. Sakitu analisis hukum ti Simkuring. Salam hormat, Cecep Burdansa.